wa min ta'dimil ilmi ta'dimul kitabi wa min ta'dim ngagungkeun kana ilmu sareng eta tetep tina ngagungkeun kana obar diheulakeun mubtadapan obar muqaddam mubtadamu akhar sareng eta tetep tina ngagungkeun kana ilmu ta'dimul kitabi ari ngagungkeun kana kitab ta'dimul kitabi ari ngagungkeun kana kitab wa aslu fil abari antu akhara wa jawazu taqdima illa dororo gitu. Terus payang bagi maka narima penting payang bagi maka narima penting asal nama yan bagiu in bago yan bagiu ulantaran i'rab elat di barisan nyaku baris domah berat maka piceun dodo mana jadi payang bagi maka narima penting narima litolibil ilmi pikeun anu nyupri ilmu litolibil ilmi pikeun anu nyupri ilmu lam teh bisa litaklil bisa litadi bisa lil milki ya. Jadi litolibil ilmi ka anu nyupri ilmu ya min ibtida ila ibtiha anu jawaja isila bidabia rubali taksir rubali taksir bali so takbi tasbih bali bikir wow harap kosa tak kosa tak kosa tum lito naon teh rangket tina fa'il ti mana pantayan bagi yang bagi teh kalimah fi'ilna fi'il mudhari itu bil mudhari ansim bi hurufina tilai suri masyhuril ma'anitati itu di mana-mana fi'il pasti aya mana fa'ilna ta ieu naon alayahuda yen ulah nyokot ye si tolib fa'ilna teh sajumlahan fi'il jeung fa'il anna teh an masdariyah an amil nawasib anu maknana masdariyah bisa nawil masdar cokot masdarna idopatkeun kana fa'ilna alaya udah teh sarua jeung yan bagi litolibil ilmi la ahduhu gitu la ahduhu teu nyokotna naon alaya huda yen teu nyokot ieu si tolib naon alaya huda yen teu nyokot ieu si tolib nyokot nyekel kitu keneh anna amil nawas lah harap
Yahuda fiil mudore. Hanya amil nawasib terapna ke mana? Mudore. Iku kudu dibahas ya. Ngarah ngerti. Nya, aya amil nawasib an aya. Wanawasibu asaratun waliyaan walan waidan wakae wahakal yubani wawawi wa'ao aila lanabi mati buka amal nasrob ya ilam annala anama wala itu ya dulu alal mudorihi fala yugo ironis sigotahu ma jingla sok asup kana fiil mudore itu mata ngarobah kana segat eta fiil ya jadi tetap yahudana tingkah nas dinasabkeun ku an amil nawasib ala yahuda ala yahudu ala tahuda Allah tahuda Allah yakhudna Allah tahuda Allah tahuda Allah tahudu Allah tahudi la tahuda Allah tahudna Allah akhuda Allah nakhuda yen ulta nyokot ya si oli Alkitab kana kitab alias buku kitab teh buku Alkitab tarkibanana jadi mun fiil fa'il kaditna sof di Alkitab teh tarkibna jadi maf'ul Alkitab maf'ulun bihi wa huwa mansubun wa alamatun nasbihi zahiratun bi'airihi li anna husmul ya isim maf'ul tingkah nas aya maf'ul tingkah nas apa ya babul mansubatil asma'i wa huwa khamsatu asyara wa hiya al mansubatu khamsata asyara wa hiya al maf'ulu bihi mabul ya mabul B tingkah nas alamat nasabna kupat alam kalimana isim nya ya isim mufrad ya Bamal patatu patakunu alamatan bil masbi bi salasati mawadiha bil ismil kawajamir udarihi dada tahola alaihi nasibun walam yatasir bihadirihi syarun ulah dilatih ya sebenarnya terus dunia asik kan sebab terus ya gitu calawak Alkitab kana kitab illa bitoharotin kajaba kalawan boga wudu illa bitoharotin kajaba kalawan boga wudu illa teh harap is wa huruful istisna'i sama niyatun wa iya illa wa ghairu wa siwan wa suwan wa sawa wa qala wa ada wa hasan ya huruf istisna bi na harap ja huruful habdi wa hiya bi wa ila wa a ala wa fi aruba wa ba'u wa kamu wa la wa huruful wa sami wa hiya wa ba'u wa labas biasa mungkin deh itu bisa direm gitu
ila bitoharotin kajaba kalawan boga wud suci boga wudu lah. Wa ukiya jeung dihikayatkeun ukiya teh kalimana isim fil haram ukiya fi'il madi mudhari amar madi mabni fa'il mabni majhul haka ya di mabni majhulkeun jadi ukiya waikana fi'lu madiyan duma awalu wa kusira maqobla akhiri wa hukiya jeung dihikayatkeun nao anisaihiti guru besar al imami anu jadi imam Samsil Ma'imati tegesna Syekh Samsul Aimah atawa Samsul Aimati anu jadi mataharina pirang-pirang imam nu jadi mataharina pirang-pirang imam Al-Halwani tegesna Syekh Al-Halwani. Nah ukiya teh fi'il mana naibul fa'ilna nyaeta lafaz annahu. Naon annahu sanyana itu syekh. Naon annahu sanyana ye syekh. Oke dina pembacaan ina aya bisa ina bisa ananya. Annahu lamun wa hamzah inaftah lisad di masdari masadaha wa bisiwa dakat siri amjaina wajib dipatahkeun lamun dicingan dina patempatan ma'an masdarya. Naon anahu sanyana itu syekh qala eta ngadawuh ye syekh kade anahu teh tina anna jeung hu amilna wase sugro ya anna teh babaturan lapan ina wa maina wa huwa tuha baina tansibul isma wa tarfaul khabaru nya inna jeung ahwat nate nganasabkeun kana isimna ngaropakeun kana khabarna. Mana isimna hu mana isimna hu utai isim ina hu ismun domirun barijun mutasilun bi mahalin nasbi ismu inna ngicingan dina mahal nasab sabab jadi isim inna artos mana hobarna ye qala eta ngadawuh ye syekh hobarna disebut hobar mufrad guer mufrad hobar guer mufrad sabab dijieun tina fiil fa'il nya disebutna hobar mufrad teh hobar jumlah ngarah apal leh heula qala eta ngadawuh itu innama niltu ngarawat soteh kuring innama niltu ngarawat soteh kuring ngarawat teh ngaraih niltu teh tina nala nalu nalata niltu ma niltu nilti niltu ma niltu nanti bener lo ban ngefans ka neng nanti pan gitu ya. Jadi lamun mutal aid kaasupan ku dhamir mutahrik marfu maka otomatis wajana pindah kana wajan fa'ila. Niltu teh asana nayiltu
kulantaran ya harap elat ya man mutal ain kaasupan ku domir mutarik marfu maka pindahkeun kana wajan ya fa'ila jadi nayil tuh ya harap elat di barisan ku kasroh berat pindahkeun barisna kana nun jadi nil tuh iltiqau sakinen patepung dua harapan usung antara ya jeung lam buang naona ya jeung lam buang naona ya na dipiceun teh harap jadi nil tuh ngarawat kuring hadal ilma kana ieu ilmu hadal ilma kana ieu ilmu ya. Hadal ilma kade isim asyarah jeung musadidena sok disabariskeun ila mun keur mahal nasab hadal ilma ulah hadal ilmi sabab ima lain mudhof lain ya hadal ilma kana ieu ilmu bitadimiku kata diman bitadimiku kata diman ku ngagungkeun acan pa ini dasanya nakuring pa ini dasanya nakuring ma akhadtu etan teu nyokot kuring ma akhadtu eta henteu nyokot kuring al-qagida ayo kana torok ya al-qagida kana lembaran kitab al-qagida kana lembaran kitab illa bi taharati kajabaku kasucian aja santai wa anna syekhul imami jeung sanyana syekhul imam tadi logat mah syekh anu jadi imam samsul aimati anu jadi mataharina pirang-pirang imam mulai nama gitu profesor doktor cuman ima lebih tinggi sebetulnya namanya gelarna itu tidak asar khosi tegas nama sarkosi kan dia lain sarkosi Sarkosi tegas nama Sarkosi ada ulah Sarkosi eta malai di Syekh Mang Sarkosi masih datang ka dieu Sarkosi tegas nama Syekh Sarkosi kana eta kabuktian ieu kana eta kabuktian ieu eta teh hobar tina inna syekh. Di setiap amil isnan amilna waseh inna akhwatna kana akhwatna itu pasti aya hobaran aya isim aya hobarna. Hobarna kana eta kabuktian ieu syekh. Mabetunan eta nu teu damang patuangan mabetunan eta nu nyeri patuangan mabtun gini ana mabtun kuring nyeri betul kunaon gering henteu gitu ya kaos nasib preman pensiun nih urang Kang pucat iya saya tuh lagi sakit berobat atuh agak usah gak usah berobat apa tuh dong minta nasi uduk aja nasi goreng lain gering tamah hayang dah mabtunan eta anu nyeri patuangan wa kana jeung kabuktosan ieu
wakana jeung kabuktosan ieu atur nuhun Mang Tatang Hidayat ya, urang mana Tatang Hidayat. Umi Najla duka orang mana ya, selamat menyaksikan. Wakana kabuktian ise yukarriru ya fiil mudhari karoro yukariru sok tasrif bareng karoro yukariru takrirotan tikroron karoron bahwa mukarrirun wadaka mukarrorun karir la tukarrir mukarrorun ya bagus karena yukariru eta mulak malik eta bulak balik yese mulak malik yese mana dia pilailatin dina hiji peuting pilailatin dina hiji peuting ya pite Arab jar pasti kan dina jadi maj jadi pilailatin ulah pilailata Patawado'atuluy abdas yese Patawado'atuluy abdas yese nyata doa kali mana isim fil harap fil madi mudhari amar fil tawaddo ayat tawaddo mutawadduan nah berarti fil naon eta madi fatawaddo li abdas yese pitil kalailati dina itu penting pitil kalailati dina itu penting aja santai sab'a asrota marotin sab'a asrota kana 17 naonana marotan balikanana kana 17 naonana marotan balikanana lianahu karena sanyana yese kana eta kabuktian yese kana eta kabuktian yese mana layu kariru eta teu mulak malik yese eta teu mulak malik yese illa bitarati kajaba ku kasucian illa bitarati kajaba ku kasucian hada ari teh ari ieu kajadian gitu ari ieu kalakuan le'anal ilma eta karna sanyana ilmu li'anal ilma eta karna sanyana ilmu nurun eta teh cahaya ada ulah dipakai dalil miron maneh non maneh ulangan nurun da cek hadis al ilmu nurun jadi ilmu teh menang nurun lain menang nurun ilmu teh cahaya wal wudu sareng ari wudu wal wudu sareng ari wudu nurun eta ge cahaya nurun eta oge cahaya fayazdadu izdada yazdadu maka tambah-tambah mangka tambah-tambah naon nurul ilmi cahaya ilmu naon nurul ilmi cahaya ilmu biku ieu wudu biku ieu wudu eta bihi aku iya wudu ta